aya pika caritaeun nya nya anu sieun carita pamajikan jeung salakina keur ngobrol kitu taduaan. Cek pamajikanna teh katemponya pamajikan batur mah geus dipamulikeun deui bajunya cenah alus kamari nempo eta nu beureumna aduh meuni maronyoi kitu cenah. Cek salakina teh atuh nya syukuran cenah nempo-nempo batur atuh cenah bisa dipamulikeun. Terus anyar keneh mah kamari nempo dipamulikeun kulkas nu 2 pintu. Aduh. Hayang cenah kitu teh cenah kitu. Heueuh hayang mangke dipamulikeun atuh cenah. Atuh pamulikeun. Katampo di mah kamari tah. Usaha kita dipamulikeun ieu beulang. Jeblag eta dina leungeunna cenah beratna jiga sakumaha eta mah teh sabaraha kilo. Jeung katempo eta mah pamajikanna teh usahakeun teh dicumponan we ka hayangna teh cenah kitu. Hayang atuh maneh cenah cara kitu dicumponan kabeh. Ka hayang maneh dicumponan cenah kitu. Atuh nya hayang atuh da cara batur katempo lagi seneng cenah. Ari hayang cara batur mun maneh siap urang dipamulikeun. Da eta mah pamajikan nu kaopat. Kumaha cenah atuh nya emong kitu mah teu hayang teh aing mun keneh pamulikeun ieu we cenah nyak tanah cenah jeung asin oge cukup teu hayang dijieun kolot mah heueuh atuh sugan we daek teu hayang cenah dijieun ka kolot mah cenah awas ya Allah kikituan cenah kitu pan cenah hayang jiga batur lain cenah mung teu hayang teu jadi cenah kajeng teu jadi we cenah aduh aya we